Sahabat naros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, lamun di akhirat manusia bakal dihisab, dina cara penghisabanana bakal dipasangkeun timbangan. Ketika jelema ditimbang, kemudian amalna goreng, boro-boro loba, leuwih kagorenganana sabiyoh su'an, sagede endog kitu tuma, endog tuma endogan, beratna kagorengan sagede endog tuma, neraka bae. Masya Allah, boro-boro endogna tuma nage leutik, tapi lamun ayah sagede endog tuma berat cetik mah kablakeun cak neraka bae. Ya Rasulullah, wa kadzalika, itu kene lamun jelema ditimbang amalna, ketika kakatuhu ulah beratna sagede endog piit gede teuing, sagede endog sieur, endog tuma atau endog kuman, leutik asakan endogna ieu mah ulah kumanna ulah saeutik asa ngageserna malaikat mah kadeuleu bae. Urang mah kuari nimbang lauk kurang saon teu kadeuleu. War ya tak teu kadeuleu komo pejabat mah. Oh, jutaan jasa teu kadeuleu nya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Akhirat mengenai surga jeung neraka. Ahli surga geus jelas, ahli neraka geus jelas, urang geus nyaho. Ahli neraka, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu iman, takaburnyana teu nurut, bakal jadi ahli neraka. Na'udzubillah min. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati, jelema nu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal soleh, teu kudu hese beleke, la nukallifu nafsan illa wus'aha, ulaika ashabul jannah, etalah penghuni surga. Masya Allah. Sahabat naros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, lamun di akhirat manusia bakal dihisab, dina cara penghisabanana bakal dipasangkeun timbangan. Ketika jelema ditimbang, kemudian amalna goreng, boro-boro loba, leuwih kagorenganana sabiyoh su'an, sagede endog kitu tuma, endog tuma endogan, beratna kagorengan sagede endog tuma, neraka bae. Masya Allah, boro-boro endogna tuma nage leutik, tapi lamun ayah sagede endog tuma berat cetik mah kablakeun cak neraka bae. Ya Rasulullah, wa kadzalika, itu kene lamun jelema ditimbang amalna, ketika kakatuhu ulah beratna sagede endog piit gede teuing, sagede endog sieur, endog tuma atau endog kuman, leutik asakan endogna ieu mah ulah kumanna ulah saeutik asa ngageserna malaikat mah kadeuleu bae. Urang mah kuari nimbang lauk kurang saon teu kadeuleu. War ya tak teu kadeuleu komo pejabat mah. Oh, jutaan jasa teu kadeuleu nya. Tapi di akhirat malaikat ditangah hisab, kita nimbang beratna sagede endog tuma atau endog kuman, kakatu sorga bae. Ya Rasulullah,
kumaha ku ari lamun pas-pasan. Timbang begitu ditimbang kakatuhu teu ngageser kakenca teu ngageser lempeng geus dikutak-atik kieu supaya kakatuh belok di lempeng deui we di kieu tah di kieu ye ku malaikat tek 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 konteng lempeng deui bae. Aing ka mana bakal ajak aing. Tadi aing geus nu ka kenca neraka, nu ka sorga nu leuwih saeutik bae, saeutik jasa ieu segede endogna ge endog tuma ka sorga. Ieu aing ieu kieu lempeng jasa ka mana ieu aing bakal lae. Ka mana ieu aing bakal lae. Ieu ayatna ieu. Nu mantak eueuh nu kaliwat. Rugi mun poe ieu teu ngaji. Lantaran teu nyaho jelema nu lempeng timbanganna bakal ka mana? Iya, untung nu ngabesan poe ieu. Aduh, masyaallah. Lempeng. Gusti urang teh bakal sing hade urang teh bakal ditimbang. Ketika timbangan urang kakatuh geus tenang, tapi ketika timbangan urang kakenca, duh Gusti. Mun lempeng kemana? Iya. Nah, wa bainahuma hijab antara sorga jeung neraka, ahli sorga di sorga, ahli neraka di neraka, horenganan aya hahalang. Lamun eueuh hahalang mah ahli neraka nararae katu ka sorga. Atuh urang sorga jeung zeulikeun sia bobolokot ku seuleuh ya ka dieu naik sorangan aing. Bisa kitu eta. Atuh kuari bae ge kuari di penjara loba nu dipotong-potongkeun kaluar. Tarolah di urang tuh nu di Jawa Tengah teh anu sanaon kadang-kadangna. Duh sia mah nyaho jang geussan. Nu sakambangan pan we loba nu ngojay kalaluar. Asal geus kaluar dirinya geus ulah asup deui nu sakambangan mah geus. Nah iya ge ieu di neraka lamun eueuh halang nyana ngojay ka sisi geus ka sisi maksakeun terus bae ngojay brus ka sorga. Lamun eueuh halang tetep sanajan aya malaikat, sanajan penghuni sorga penghuni neraka berbeda, tapi tetep Allah Subhanahu wa taala nyieun halang. Wara ieu Gusti Allah makanya halang segala maksudnya sana jantinnya halang ge jadi neraka meureun moal ka sorga moal ada izin tapi tetep bae ka izin jelema keur ka nyerian mah pan jelema keur ka nyerian ka izin ngajeun ku kumaha ge ngorandang tinggal ngorandang aing mandek di kumahakeun ka sorga bae cek kali sorga euy ka sorga mah usaha taranjang pan masa taranjang kajon taranjang los cek kana aing mah panas ya di neraka tetep Allah nyieun batas wa bainahuma antara sorga jeung neraka, antara penghuni sorga jeung penghuni neraka teu bisa ngahiji hijabun aya hahalang. Ya Allah Gusti Rasul aya teh halangan huwa surul a'rab tembok. Wah asana nu ngabangunna urang suka bumi asale. Orang suka bumi ge kana neraka. Dek nembok di mana? Ieu mah langsung tembok buatan Gusti Allah. Geus carita tembok bae wallahu alam kos kumaha tembokna engke bae buktikeun di akhirat. Surul A'raf. Ngaranna A'raf. Eta teh eta. Ieu surga belah dia. Ieu neraka belah kenca antara surga jeung neraka aya hahalang ngaranna tembok Araf. Wow, kamari ieu mah tembok Berlin. Kamari ieu mah tembok Korea Selatan jeung Utara. Kamari ieu mah tembok Jerman. Kuari geus diruntuh-runtuhkeun. Tembok Berlin, tembok Jerman, tembok Korea geus dieuweuhkeun kuari. Geus rata. Ternyata di akhirat aya tembok
misahkeun antara ahli sorga jeung ahli neraka. Atuh kan teu ngeunaheun urang di sorga king bidadari kikieuan minuman, berbagai minuman, bubuahan segala rupa aya, permadani dan lain sebagainya, tapi aya pemandangan deuleu jelema nu ngojai di neraka emang ngeunaheun. Atuh moal ngeunaheun. Komo di neraka kadeuleu mah anak urang mejana neuk nginum kopi, misalnya hobi jasa ka kopi. Di dunia na yang ngeunah jasa ngopi kapal api di itu aya kapal pecahan ke bakalna. Barang neuleuh urang keur ngopi, itu mah anak aing harenegan. Aduh. Urang mejeuna keur nginum dek nginum sek di dieu bidadari kadeuleukeun di ditu popotongan urang harenegan. Tetep bae sajan kuku mage itu teh kan urut bercumbu jeung urang. Waduh, popotongan aing mah pepegatan kadinya teh ku gara-gara nu kolot bae maokeun kokoprak. Ya sebenarnya mah hate mah nyantel keneh. Prak aya di neraka harenegan urang. Ya Allah, bet sini bet. Tah, ari di neraka mah di neraka jalan keur ngojai, haju neuleuh ka sorga. Atuh meureunana jalan rada tiis bae sangajan nyana teu nginum. Di neraka panas, calangap, dahaga, leuleuhnya nu keur nginum. Oh, bangunna tiis jasa kan karasa tiis. Pokos urang lapar, aya jelema nu dahar seungit jasa, urang saabna ge ngeunah. Saabna doang aing geus ngeunaheun jasa. Kos jelema hayang jasa ngarokok, rokok eueuh tapi seungit aya. Sia kanon kikituan aing hayang ngarokok, rokok eueuh tapi aya seseungitna doang cukup sakege. Nu ngarokok eueuh nyana hayang ngarokok seungitna ge eueuh kahau. Sia keur naonan hayang ngarokok eueuh rokok. Atuh tah lain rokok, geus sarua bae lah haseup-haseup keneh. Teu kira-kira beuki bae budak atuh aya haseup pirunan mamanya. Ya ku beuki da rokok eueuh pirunan, tetep bae kunyana disedot. Aduh. Nah, ia perlu diketahui antara sorga jeung neraka aya benteng luhur benteng nage. Ahli sorga teu neuleuh ka ahli neraka teu neuleuh ka ahli sorga. Ngaranna benteng A'raf. Benteng A'raf. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Ternyata horenganan Arab teh lain kosong di dinya teh dieusian wana Arab ditetep ka do kitu naon benteng Arab anu misahkeun antara sorga jeung neraka. Horeng di dinya aya nu ngahuni rijalun berbagai makhluk Allah, manusia didinya teh anu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum, manehanana aya di luhur bisa ningali ka jelema-jelema, bisa wauh manehanana kullan min ahlil jannah wan nar, kasaban-saban sahiji antara ahli sorga jeung ahli neraka. Nyana nyahouna bisimahum ku tanda-tandana, ku ciri-cirina. Jelema teh mun ditimbangna kakenca boro gede sanajan segede sieun atawa endog sieun ka neraka. Jelema nu ditimbang amalna berat ka katuh boro gede sagede endog piit sagede endog sieun ge tetep ka sorga bae. Jelema nu ditimbang rata nah ieu diteundeun ku Gusti Allah heula sementara di Araf. Yana bisa neuleuh ka sorga, bisa neuleuh ka neraka, tapi ka sorga lain, ka neraka lain. Didinya Arab luhur. Waduh, neuleuh ka ditu, waduh ahli sorga keur balake ceraka. Neuleuh ka dieu nya heuh kekerlekan. Di luhur kana Arab. Masya Allah ya.
tapi ternyata di Arab teh ieu manusia Gusti Allah aya nu ditendeuna beda-beda horenganan aya rijalun di luhur Arab teh ieu jelema istawat hasanatuhum wa sayiatuhum nu akur kabagusanana jeung kagorenganana kama fil hadis ialah Imam Jalaluddin Imam Jalal nerangkeun tafsirna rijalun teh istawat hasanatuhum wa sayiatuhum anu akur kakasepan jeung kagorenganana akur dina amal bagus jeung amal gorengna sakumaha dina hadis cukup sakitu Imam Jalal nerangkeunana ternyata aya 10 penerangan di dinya mun diterangkeun hiji-hijina moal anggeus datang ka magrib aya nu lapar ulah kiai lapar kiai datang ka magrib bahaya kiai geus saayana kiai bae sia baca diterangkeun geus menta ulah emang kos kitu sih mah pikiranan hayang geugeuran bae inti cenah kieu maning terangkeun bae ka magrib los emang sakunaon datang ka magrib lah nu di imah galak tuh aya siang mah hayang betah ngaji horenganan lain hayang ilmu nyilib anu jelas matinah penerangan-penerangan tersebut anu paling istimewa mah model tadi yuhasabun nasu yaumal qiyamah bakal dihisab manusia jaga di poe kiamah paman kanat hasanatuhu aksara saja lemah nu kabagusanana leuwih loba biwahidatin sahiji be ulah gede sagede endog sieun dakhalal jannah bakal asup ka sorga sakumaha tadi wa man kanat sayiatu aksara biwahidatin saja lemah anu kagorenganana leuwih hiji boro gede sagede endog sieun bae ge ieu dakhalan nar asup ka neraka ya Allah ya Rabbi wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu jelema anu akur kahadean jeung kagorenganan akur jasa nu mantak ieu tah istawat hasanatuhu wa sayiatuhu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum amal di dieu mah nu amal bagusna jeung amal gorengna akur ditendeun lah di dinya di A'raf ialah Imam Jalal rijalun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum wa 'alal a'rab ditenden di luhur a'raf manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng nah ieu wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu kana min ashabil a'raf jelema anu akur amal bagus jeung amal goreng ditenden lah nyana di sulul a'raf benteng a'raf masyaallah geus faiza nazuru ila ahli jannah di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga seuring wa iza nazaru ila ahli nar di mana neuleuh nyana ka ahli neraka kucem kitulah jelema nu akur amalna ditendeun di Arab daripada ka neraka masalah lah di Arab ge ka surga henteu ka neraka henteu masalah daripada disate di neraka. Ieu mah pancen puguh di Arab ge kos kieu. Ya kasalahan nongtorogan pan. Kreditan diharamkeun terus bae. Bunga bank sanajan geus jelas-jelas terus bae. Ieu mah nu akur kagorengan jeung kabagusanna mah jelema anu bangsa salat teu pati khusyuk nu kaditu. Ngredit mah henteu. Paling neruskeun babaturan doang. Atuh sarua wae tah bagos gitu. Tai. Ya Allah ya Rabbi geus jasa ya urang boro-boro urang ka surga di Arab ge wallahu a'lam. Ji ulah main-main ieu. Jelema anu hayang ka surga mah tetep bae membatasi diri. Hiji meureunana lalajo TV, nonton TV rada dikurangan. Gitu kene HP, gitu kene usaha-usaha nu kira-kira basar remeng-remeng mah berarti kan membatasi diri. Ya mah teu penting malah duit. Kiai mah kieu ngocoprak bae antep kiai ieu. Ji atuh sabodoh. Aing mah ngocoprak bae aja. Ku sia didengekeun teu didengekeun dipake teu dipake atuh aing mah aing sia mah sia.
Nah ayo guys pokoknya mah ngadeng omongan sih jatuh kajen tuh di akhirat jatuh surga malah nu kiai nu Allah sanunya orang kos ieu ka surga jatuh lolos saya buka keyakinan mah yeay paling aing lapor ke Gusti Allah Gusti naon tas eta teu satuju ka surga emang kunaon lah tujuannya hosorangan ih cek Gusti aing pangeran atuh tembongkeun kejujuran pangeran keadilan pangeran cenah Gusti mah adil emang kunaon gitu lah mesti kunaon aja Gusti mah uninga mabok bae kan aduh mau uninga Gusti deuk dikasorgakeun ngan dikanarakakeun heula moal kebel ieu mah ngabok dinyana ngeredit dinyana bunga bank dinyana deposito dinyana lah paling ge 1000 tahun kakerlek kan ieu masih Udin aya di Araf mantep kan nyana atuh aya daek neuleuh kana neraka los aya teh daek atuh ulah aya neuleuh bae ka surga pan nyana menikmati henteu nganeuleuh doang gitu neleukeun ulin neleukeun anu lulumpatan neleukeun anu nginum nu dahar nyana tinggal kerot bae pokoknya kumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan batur teh kan mawa beko aju nyana kulapar urang mah hayang biasa menta atuh aing henteu meunang keur letikna sial jasa tah nyana bahas terus bae sakalina dibere digegel teh pas saya tik tah keur letik kos kitu jasa eta aduh terus tambah dibere keneh ieu mah pan henteu ieu mah neuleuh ka surga lulumpatan jeung awewe wah sakumaha film India teh say naik kan nyana ka gunung atuh gunungna ge gunung indah pan ditagep gurintil kadeulekan ku di alam sia jasa teh budak waduh Romi panu lecet di surga mah kajen kuku mah geun teu lecet mah buronganan engke neangan obat merah atau muka mantri Mujiono atuh ka ditu heueuh di surga mah naik nya capek datang ke gunung tanggap brudap datang ke handap seri lecet capek kenaik deui ka gunung dicekel boyeuna nona karang-karana bajuna katarik sataranjang masalah si sorga ngaranna ge atuh tinggal eta bae nu di Arab edeuh ka budak aduh Haji Pendi di Arab nyelekot nu nginum nu keur indehoy nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nya nama di luhur dibere henteu lah ceknya naing daripada neuleukeun kos kitu mending neuleuh neraka neuleuh neraka aduh nu jejeritan nu odol-odolan nu nanah nu getih wah geus macem-macem nu diguntingan segala letahna nu digantung nah aing daripada neuleuh nu kitu mending ieu bae ceknya senangan ieu aing ngan udah tebal kos kitu pan gaceng mongko pan pasti beres ya ada bandingan iya baca kaji banding dari darah kain lah tapi kebal-kebal kan tebetah nu cerik anu macam-macam iya deui pemandangan kos kieu jasa balik deui ka surga iya deui di luhur jana dibere nginum henteu dibere nanaon henteu di luhur we teh mah ashabul a'raf ya Allah ya Rabbi Masya Allah tapi tendep mending di Araf daripada di ditu mah aju manehanana nyahoeun ka ahli surga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisimahum ka ahli-ahli surganya nanyaun ka ahli nerakanya nanyaun ku tetengger jeung ku ciri-cirina komo nu di alam dunia nama
waktu keur di dunia nanya nawauheun eta mah batur aing ternyata beungeutna teh putih berarti ahli sorga wa iya bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka sorga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep wasiwaduha beungeutna harari deunglil kapirin mayoritas Amerika mayoritas Eropa mayoritas Australia nu teu iman harari deung beungeutna tapi aneh kuari di Amerika loba jasan masuk bisa lain lalagaan di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih di Amerika hampir 5.000 leuwih nu asup Islam matak diperketat ku Inggris jeung ku Amerika undang-undang lah teh anulah untuk mempersempit Islam tapi ternyata Islam beuki terus bae asup Islam nu matak kuari rada ditahan ge pemberontakan di sisi lain nyana ngebrontak ke negara-negara Islam ternyata di negara nyana iloban masuk Islam lawan Allah Gusti maha segala-gala Gusti Allah anu kira-kira teu mungkin asup Islam makan asup Islam anak pendeta sabarahan asup Islam kuari lain lalagaan ieu mah ditutupi ku Amerika lantaran ieu pangaruhna terus nyerang negara-negara Islam bocor di negara sorangan. Ya Allah ya Rabbi aya nu teu meunang ngadirikeun masjid teu meunang ngadirikeun mushola imahna dijadikeun masjid kunyana di Amerika di Bitung asup Katolik aing menyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke sistem tadeuy urang Bitung aduh ampun biasalah eta lah hidayah do kos kitu nah nyahoeun ashabul araf mah ieu sorga ieu neraka ieu ahli sorga ieu ahli neraka kunaon ieu bisimahum ayat tanda ayat ciri daun cirina bayadul wujuh lil mukminin kasep beungeutna herang siwadul wujuh lil kafirin kafir mah heureurideung kitu keneh mukminin anu daroraka sementara dihideungan keneh ku Gusti Allah beungeutna sebab bakal di neraka nyana di luhur Arab neule ka dieu neule ka ditu neule ka dieu neule ka ditu kumaha teh ketika jalan neule ahli sorga wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum ahli Arab nu aya di luhur benteng Arab nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli-ahli surga nyana ngomongnan salamun alaikum di luhur bari ngadadahan ahli surga wahai ahli surga yeuh kami di luhur yeuh ngariuk kabeh ka luhur weh jahaji pokokna mah kieu bae ku ari assalamun alaikum kasalamatan Allah kasejahteraan Allah keamanan Allah muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh padahal mah teu kudu diomong kitu ge memang geus aman geus sejahtera tapi naon hayang ngomongnya nak meluapkan uneg-uneg nu aya di hati salamun alaikum tetap keselamatan kesejahteraan keamanan bagi aranjeun kabeh wahai ahli surga nikmatilah keselamatan keamanan kesejahteraan di surga atau ahli surga dadah harap dadah ngirah nyana ngomong kos kitu telam yadkhuluha padahal banyana teu asup ka surga encan asup jeung teu asup ka surga wa hum yatma'un nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka surga dijelaskeun ku Gusti Allah
kulantaran amalna akur kabagusan jeung kagorenganana diteuneun di luhul Arab ketika neuleuh ahli sorga nyanangan sakadar ngadadahan salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum bari nyanana malam yadkhuluhan can asup ka sorga wa hum yatmauna bari nyana hayang nu sabenerna maka sorga ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu aya malaikat barang dekat ka mana ulah waka asal dekat itu di dia itu kabita bidadari kehulah sok dikituanan cak malaikat itu dulu tuh susu cak cai susu maksudnya siapa cai kopi segala rupa cak malaikat terangan itu tuh nu lompatan di bukit itu tuh ulah dideleukeun atuh endahannya nak kulantaran diulah-ulah ku malaikat Assalamualaikum gandeng cek malaikat bohong aduh malaikat gak jagaan ya nah capeun nuk brol mereka itu laka cek malaikat cenah suka sorga wa hum yatmaun padahal nyanahara yang luar biasa ka sorga lam yutmiuhum illa karomatan yuriduha bihim tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka sorga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkeun ku Gusti Allah jang anjeunna aya harapan ka sorga ya jangan geus kikieuan bagi kikieuan nulu deui salamun cicing cek malaikat lah salamunan kayak aya waktu tetepnya salamun alaikum salam datang ke serak-serak haji pengen disalamun bongan tuh pas-pasan amalna Gusti Allah wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka neuleuh kabelah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomongna nya ngangkatkeun leungeun rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zalim padahal mah memang moal atuh jangan saya di Arab tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg Gusti abdi ulah dijadikeun jadi ahli neraka ulah dijadikeun penghuni neraka la taj'alna ma'al qaumi zalimin rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin asal neuleuh ka sorga salamun alaikum kesejahteraan keselamatan tetap ke arahnya mudah-mudahan selamat aman damai asal dulu ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin Gusti abdi sadaya ulah dijadikeun abdi sadaya ku Gusti diasupkeun ka neraka babarengan jeung nu zalim kabeh bahkan wanada ashabul arafi rijalan ya'rifunahum bisimahum nyana ngageroan ahli-ahli neraka ahli Arab nada ashabul arab nu aya di laluhur benteng Arab teh ngagero-gero rijalan jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum bisimahum nu nyana wau dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina dideleukeun ku nyana wah itu mah gubernur urang jah bener tandana itu tuh bener itu mah konde kan waduh bener itu bener ja itu mah presiden urang wih bener tuh
itu presiden Amerika itu mah Bill Clinton kan kadele kan. Bener lu keur ieu mah kaset teh nyananya. Iya itu George Bush tuh. Bener itu si Tong Eng tuh. Weh bener kan itu si Ahud aya kan. Bener itu taekwondo. Nyarahuan nyana itu babaturan nyana anu keur di dunia nyana. Wow itu bos urang kan. Bener itu mah bos nu keur ieu osok liwat teh urang keur di pabrik teh kan. Nya bener tuh si Cilu. Bener si Cilu jana taja disebutkeun pokona mah nu jana wau ku jana digerokeun sageus digerokeun qalu ngomong nama alna'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Cek ahli Arab ngaromong maagnaankum teh nyugihkeun karanjeun kabeh jamukum eta maneh babalantik ngumpul-ngumpul harta nuku anjeun dikumpul-kumpul wa ma kuntum tastakbirun jeung nuku anjeun dipake kebanggaan katakaburan kasombongan. Horenganan maagna. Hei gubernur harta maneh jabatan maneh horeng mangpatem maagnaankum harasakeun ku sia aing teu menang telat mayar ku sia digegejek bae melalui lurah rasakeun ku sia rasakeun maagnaankum cukup kacukupan paedah horeng harta maneh nu sakitu loba dikumpul-kumpul tindog jadi manuk jadi kotok jadi embe jadi kebo jadi sapi dibelikeun ka Avanza dibelikeun deui ka Innova dibelikeun ka Lexus Baby Ben Cadillac Rolls dan lain sebagainya nyieun pabrik di anu meuli tanah di anu hotel di anu dan lain sebagainya ma'agnaankum jam'ukum harta nukum maneh dikumpul-kumpul ma'agnaankum teu aya mangfaatna wa ma tastakbirun wa ma kuntum tastakbirun nukum maneh dibangga-bangga jabatan nu aya di pundak tahta kerajaan jeung harta ternyata maagnaankum paedana rasakeun ku sia ta eta teh urang tah di luhur Arab kieu bae ge tuh babaturan si Edi nyaleun anak haji geus teu kadenge suarana ge nya jeung haji kapanasan pandanna haji yo dengekeun ku sia maagnaankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun harta nuku maneh di alam harta nuku maneh dikumpul-kumpul ngawujud jadi kendaraan ngawujud jadi istana ngawujud jadi tanah ngawujud jadi hotel ngawujud jadi berbagai perusahaan wa ma kuntum tastakbirun jeung jabatan-jabatan nuku maneh disandang nu dipake kebanggaan jeung kesombongan maagnaankum teu mangpaatna karasa ku sia deui nonggeng sia deui sia tah ahli Arab ka sorga encan ngahina bae ka batur. Aduh ya ahli Arab pohara jasa ieu terus didalekeun ku nya didalekeun nu keur ini paing teh mana ye nu keur ini paing ye hayo sia didalekeun ku nya didalekeun muncul malaikat ieu aing rek ngagero ka ditu tuh jauh jasa tuh emang sa penipu nya ke di dunia mobil aing dibawa ku nya teu balik deui mana tuh sangarana itu tuh tonggong na nomor 9an kapten ke-11 bakari dik naon teu diomong ka dia dibawa ku malaikat dijingjing ceulingna pajar dik di ka sorgakeun orang dideketkeun ka dinya pet sia epet ya aingnya
saha nu keur ieu mobil aing ku sia ditipu teh teu balik deui sia ku ari ka neraka kan main ngampurakeun lain hampura aing nyaopan sia nipu mobil aing nipu nu sasa ku sia dikumpul-kumpul aju sia ngabangun anu bahkan sia jadi geng kapan di pasar anu aing emang teu nyaho ja aing nyaho ma agnaan kumana ka mangpaatana mangpaatna jabukum harta du kumaneh dikumpul-kumpul hayo sia wa ma kuntum tastakbirun nu kumaneh dipake ka bangga-bangga nu kumaneh dipake ka sombong-sombong nanaonan dikitu-kitu nya ka surga mah enca tetep nya geus gahina ti heula bah aduh teh si budak paling-paling emang di dunia na ge kitu nya mah keur di dunia na ge ngahina bae ka batur teh atuh di ditu kayak gitu atuh cek si epet teh sia ge can ka surga mainna diomong aduh omongnya na diluhuri di handap kecuali sia ka surga dan encan sia ge di dinya sakedeung deui jadi rame orang kan hari Arafah tuh jutaan sarua bae jutaan atuh sarua bae ratus juta ribu juta atuh rame berarti orang India ka India deui orang Pakistan ka Pakistan deui orang Turki ka Turki deui orang Indonesia ka Indonesia bebene aing mananya ya lu keur ieu ngahina ka aing keur ieu nyana haju dibawa ku pejabat dikawin ka ditu padahal mah cintana geus ka aing haju nyana mere surat sampai di sini saja aing nyeri jasa hate mana ya si Sarwiti itu tuh nyana dibawa jadi pemborong nyana ka ditu jadi pamajikan pemborong malaikat Sarwiti tak ka ditu nu mana tuh Sarwiti tuh emang enak henteu aing melampiaskan undag-undag cinta baheula aing maka dia bawa ke cincing celinan wait ini abang si jasa teh Haji Pendi ganjen jasa Masya Allah itu siapa sih tuh ini abang Epen weh yang dulu cintaku ditolak olehmu weh kok begono mane kabita ku harta haju dikawin ke seorang pemborong di kabupaten haju mane ku kumpul harta nyaho aing geus sia mobil loba ambalaya motor ambalaya sienyen imah dan lain sebagainya wari mana lu dibagakeun ku maneh harta nu dikumpul-kumpul ku maneh geus berani nolak cinta aing rasakeun ku sia ma'agnaankum mana manfaatna aju ka Epen kawin jeung saha aya ka surga tante sarua ka neraka sarua kebek wah teu beres si Epen jadi kos kitu eta di neraka rame horengan Masya Allah wa nada ikurani wa nada ashabul arab rijalan ngagero-gero ashabul arab kajelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum nu nyana warau bisimahum ku tanda-tanda nyaho aing situ batur aing nyaho situ atasan aing nyaho situ bos aing Masya Allah nyaho itu teh lantaran itu teh kepala urang teh pan rakyat nyana kan pejabat presiden urang tuh ya kan benar toh ada apa tenang aja yang penting kita golongan karya wah dianggol karya ya jadi Bapak Presiden yang kami hormati ulama ke kos gitu aing seneb ya panas nah bukan begitu Pak Bapak waktu di dunia tidak mengurusi rakyat waduh korupsi makin menjadi-jadi berapa periode sih Bapak jadi presiden kami cuma mendengar suara-suara Bapak tidak pernah Bapak memberikan sesuatu yang mengenakan kepada kami ternyata Bapak ada di neraka kami tahu Bapak menjadi 10 besar dunia terkaya kami tahu sandangan Bapak itu luar biasa tahta Bapak itu luar biasa kemana-mana selalu dikawal pakai nguik-nguik
naon saya tak nguik-nguik pokoknya nama nguik-nguik bah teh nyaho ngaranna ya kami mah di lembur provider gitu ya geus bodoh bapak bae geus teh pengawal bapak mah kemana-mana di kawe teu pernah macet kami mah didoyong setengah egeug macet ya panas aju kempes di mana duit teu boga bapak teh jahokan harta aya di bapa jabatan aya di bapa tahta aya di bapa kerajaan aya di bapa wanita aya di bapa begitu pula adat yakni bilangan organisasi berbagai organisasi baik organisasi merupakan partai atau di luar partai aya di leungeun bapa wah bae jangan dukung ka bapa ma agna ankum mana nu nyukupkeun ka bapa nu medahkeun ka bapa ternyata ma agna ankum teu aya paedahna jamukum harta bapa teu aya paedahna eta anu dikumpul-kumpul ku bapa di gudang-gudang ku bapa teu aya paedahna horenganan ma kuntum tastakbirun nu ku bapa dijieun kemewahan dijieun kebanggaan dijieun kesombongan sombong ku harta sombong ku jabatan tahta dan lain sebagainya maagna ankum paedan rasakeun ma nongeng harto Masya Allah karim ieu sakadar jang contoh ka batur horeng sia sing hade ieu engke urang di kitu-kitu engke ku ashabul arab maagna ankum mana harta maneh apa aya kamangpatan jante waktu mana di penta jang masjid cak maneh pan batur heula waktu maneh harita teh kapan endek takorub tadoru jang haol pan merena 1000 pan aya meuli sate mah 10 bungkus ai sate 10 bungkus ai mere 10 1000 datang ka keseleun jasa anu milihanana hampir belaporan ka kula haji cenah mah nu ribuan mah beuleum ayu cek nya bau cek nya teh urut kahujanan meureun eta beuh budak teu kira-kira eta cinta wali 1000 geus eueuh kadeuleu gambarna ge geus eueuhan ya Allah ya Rabbi menang ti tukang minyak yakin meureun bau jasa eta ditu nama cinta wali nah ieu mah agnaan kumana dikumpul-kumpul mun kieu mah cek wane usahain usaha sia jang naon ieu tuh deuleu majelis itu perlu perombakan aing tanggung jawab aing mah miliaran ge tuh deuleu pondok pesantren si anu aing mah ieu usaha kos kieu ge tuh deuleu kiai anu je emang geus isuk geus mana tuh pondok anu bener emang nasi ya bener ojol tanah nus cokot waing cokotan itu mah lain nyumbang tuh kos gitu mangah neken ka kiai ente itu mah keur carita doang tuh ku aing mah usaha ge jang itu sebab nu deuleu kaca ku aing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mun tanpa Abu Bakar Siddiq moal jalan peperangan naon nu dibutuhkeun perang harta pangheulana teh Abu Bakar Siddiq kiai ge lamun henteu ku aing dibantu atuh heseun nya mantak dibantuan ku aing supaya lempang ieu agama kakarak eta mah ngeunaheun nu kos kitu mah tuh masjid anu nang aing tuh engselna siapa kabel engsel dong ye tuh lawangan mapan kumbe kabeh gitu jadi aing mah mangfaatna gede jasa engsel aing teh engsel ngan lawang doang tapi ban mun lawangan kotok embe ararasup berkat engsel aing nutup kan jeung mentak aing mah ti heula ka sorgana ge di babok engsel bisa sia sugi-sugi ngan engsel doang teu kira-kira budak masyaallah nah ieu urang ieu lamun ngarenungkeun ieu rame jasa masalah ashabul arab ketika nyana neuleuh ka sorga salamun alaikum ketika neuleuh ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin ketika nyana neuleuh nu bararauh nyana ngomong magna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun
ternyata manfaat jeung faedahna harta jam hukum nu dikumpul-kumpul ku aranjeun kami waktu anjeun ngajabat 1 periode 2 periode kadituna luar biasa usaha amprekan tina juta kana miliar kana ratus juta kana miliar kana tean kadituna aing ge nyaho usaha teh antar negara kubaneh teh kuari teh jam hukum dikumpul-kumpul magna kumoreng teh aya kacukupanana aya teh aya manfaatna wa ma kuntum tastakbirun jeung nu kumaneh dibangga-bangga nu kumaneh teh dimulya-mulya nu kumaneh teh di takabur-takabur disombong-sombong magnaankum sombong ku harta sombong ku jabatan sombong ku tahta sombong ku wanita sombong ku organisasi sombong ku partai magnaankum manfaat. Masya Allah. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Nak engke bakal nyana leuwih ngahinakeun ahli-ahli Arab ka ahli-ahli neraka. Ngan ahli Arab teh henteu salilana di luhur ternyata begitu manehana neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka patengcongan jeung ahli-ahli neraka keur meujeunna kitu-kitu teu karasa wallahu alam sabaraha masana nyana di luhur eta Arab di luhur eta kitu benteng Arab di luhur bentengan Arab teu jaho teu karasa neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka tiba-tiba tala alaihim rabbuk jo informasi ti Gusti Allah malaikat wahai ahli Arab cicing kabeh teu ngomong salemet-lemet aja samek-mek aja lantaran deuk dikamanakeun ya ini. Wah. Apakah itu? Apakah dia? Kaget kabeh dia. Ya ahlal a'rab. Jempling luar biasa. Hurrah. Barang hudang kabeh hudang tara rungkul kamana khawatir rempang budak nu nyileuk nu noel kabeh nangtung komo nangtung kabeh wangtung udkhulul jannata faqad ghafartu lakum cak Gusti Allah geura ka sorga geus diampura barane kabeh ku abeh surak hore ka sorga. Masya Allah Haji Pendi ka sorga teu pantes sabaraha tahun beureun di Arab tapi tetep bungahna luar biasa. Ya Allah ya Rabbi bedol ya Arab bedol atuh pantat tadi nama ya ahlal Arab rak kumu langsung maneh paget kabeh eueuh nu tual-tuel eueuh nu lurak lirik pikiran kabeh ge ka mana ieu barang udkhulul jannata gerara simpan ka surga bapak nu ngaluncat cagala weh kuatnya dah ieu teh kadenge ieu pakon gopartu lakum padahal diomongkeun geus kadenge ku nyana geus halaliber sorangan pakon ulah gancang-gancang ulah gancang dengekeun lah pakon gopartu lakum kajeun jangan geus pasti asal ka surga dihampura. Wah tuh breng bae geus ka surga wah berduyun-duyun kabeh cek ahli surga itu naon caitan naon itu ada di papang kudu di sorga pen karena ka dia emang jaknya tadi di mana di atas sana waduh kabineangan paingan asal geus teu kabagian tempat ya
Masya Allah karim pohara jasa ieu lain lalagaan ieu Masya Allah matak ceku lagi kajen di Arab ge asal ulah ka neraka bae ujung-ujung nama dikasorgakeun teu jauh harapan beureun mah ti heula ka sorga teh Sallallahu